Nah, ngeber udah Meng. Oh, siap mah. Ayo sok. Ya, rokoknya kayak hiji deui Meng. Nyot we, urang rada puasa lain mah. Karena si budak teh ieu kenteng teh bener-bener keun. Suka tajong kan kuna naon. Oh kan buat janji aing teh nya. Aduh, geus peuting geuning. Makanya aing ngajangjan jam 5. Wah, batur kecewa mau kan jauh-jauh batur di Bandung. Yang amprok. Wah, aing kudu OTW langsung ke ditu ah. Mang Komeng, mana ya geus peuting ya. Ngomongna ndek jam 5 wae keur di jalan. Ayeuna geus peuting ya. Pian, Naon? si Komeng datang can ka dieu. Teu nyaho. Telepon teh gede Komeng ya. Budak teh aya SMA jauh-jauh batur di Bandung ka dieu, janjian doang. Ayo arek-arek, ayo moal-moal budak teh. Duh, Komeng. Aisyah ka dieu moal. Sama janjian doang. Batur jauh-jauh di Bandung ka dieu. Peuting buku aya nangis peuting enak teh. Oh, tong lila. Gerak. Jualan we sih di jalan wae. Gibri ka teh. Mang Aang hijieuna ngebel. Oh, Mang. Oh, ieu urang geus di jalan OTW yo. Oh, tena peuting nya, kumaha tuh? Geus tungguan we OTW yo di jalan. Oh, jalan dek tapi ka ditu. Lembur ka Amang, Mamang. Geus nya. Ayo. Aduh, Siapa Mang. datang dengan. Poho urang buat capean ngadorong motor yo. Kereta motor didorong siapa atuh paengan lila tuh. Pan tadi ge di jalan, Mang. Malah paeh motorna. Wah, hampura orangnya kurang konsisten ya. Jadi, ngalolojokeun batur geus jauh dia. Siapa ai ngajangjian ngegumuk Meng. Kudu tanggung jawab batur ngajangjian we. Tadi hampura, ini hampura deui atuh Mang kumaha tuh. Kehidupan orang bingung tuh da ayeuna. Tahun janji batur jauh-jauhnya. Urang malah digawe wae. Ini buru-buru ayeuna mah sampurkeun. Menungguan wae kot nepi ka peuting. Jam berapa ieu? Kopi ayo kopi. Ya meuli sorangan sia kopi mah. Aduh, ayo lah. Yuk. Geus kene motor dieu kan deh. Mulai nyokot. Moal geus kan deh. Ayo buru sia mah. Ayo. Dan buru. Tuh, cek aing ge. Eueuh, Meng. Baralik meureun. Oh, tadi nari dia, Mang. Eta dari dirinya tadi nama tah. Ka bangku-bangku nage eueuh teh di barawa. Nah, itu berarti nya Siapa? ngalolojokeun batur teh ngarahkeun serangan panjaina teh nya. Yang geus balik deui euna mah. Sieu asli lila teuing kurang janji we janji. Itu balikna orang kumaha Mang sieun sorangan we da geus peuting ieu teh. Geus aing diantar tah. Teh balikna diantar di ku sia. Mang jadi gara-gara urang euy. Batur jauh-jauh balik di eta Bandung meureunnan. Urang can datangan geus peuting. Rai ngomong juga nu gelo sorangan we buat kamarana. Aang bener janji doang. Ngomong rek anterkeun teh aing sorangan. Aduh aing jaba motor paeh dia ngadorong tadi. Aingna balik kudu leumpang di wae aing. Mang Aang jeung si Pian aing dilolojokeun wae bongbong aing tadi salah tuh konsisten naon cenah. Bener teh. Pusing ka aing mah. Amang aya keneh wae geus peuting di dieu. Aing Meng. Sia ka mana Meng? Tadi nama amprokan orang Bandung cenah teh ulin. Ada batur urang motor mogok peuting teh ngongko urang ngalolojokeun jadi teh ke batur jauh-jauh. Janjian jam 5, aya datang tas Isa. Yang ngambek juga teh baturna. Ayeuna urang ditinggal taringgalkeun Mang Aang. Tinggalkeun usaha sia. Mang Aang jeung anakna. Jadi aing peuting ya sieun balik depan. Motor mogok mangkana Mang. Ada motor di mana motor ayeuna? Di jero bengkel, nyaung ke digawean tuh. Ngeber-ngeber. Udah Meng. Siap Mang. Ayo sok.
Ya, rokok lagi hiji deui, Meng. Wek nyot we, urang Eh, rada kumaha puasa ieu? lain mah. Kajen ini kenyot ya. Ajeun. Kita keur mikirkeun nama. Iya, Meng. Iya tadi beurang aing tes di rongsen gitu ya. Heeh. Tuh, rongsenana tinggal itu. Gimana di dokter? Di dokter. Oh, berarti jeroan urang teh kos kieu nya. Heeh. Tapi Aing anu, teu ngarti aing teh, Meng. rasana teh tonggong ya. Heeh. Nu ieu mah eueuhan urang mah air rasana cabak-cabak teh mang. Nah, tah aing kudu kos kitu aing ge. Emang sok rada nyeri cangkeng aing teh gitu tah. Berarti iya rongsengan di dokter. Rongsengan di dokter. Bener jelas berarti nya. Heeh. Ka dokter mah. Heeh. Kumaha berobat jalan kene? Pasti berobat jalan kene aing kudu, Meng. Nya heueuh aing ku dokter mah pan katingali naon ge di rongsen mata gitu mang. Jadi obat dibere resep di dokter bener. Terus muncul cara ieu teh mah logis lah ka dokter mah daripada nu sajen kudu ka dukun wae da emang zaman naon ayeuna teh mah zaman modern lah. Aisyah tah sengadana Meng geus rada pinter ini sih, Meng. Kayaknya pugu gara-gara ambek itu mang. Oh, gara-gara ambek jadi pinter jadi berarti pinter. gitu cara nama kok aing dibikin ambek ieu. Heeh. Kayak paling bejalan ka Mang Aang lah. Heeh tuh. Amun ambek teh sok rada pikiran dewasa teh aya gitu mang. Ngerti aing ngerti. Intina mah amun ka dokter mah ditangani ku dokter teh nya mang. Heeh. Seperti penyakit naon ieu. Mah nama komputer sistemna. Beda jeung dukun. Amun obat naon berarti mana nyaun moal ngaratin paeh ieu meureunnan dokter mah. Heeh. Nama. Pokoknya aku zaman ayeuna mah teu logis lah kana dukun kana naon mah. Ya urang mempercayakeun ka dokter da aya tempatna mana-mana ge gitu. Tadi teh dokterna eueuh, Meng. Aya rek dibaca teh si rongsenan ieu ya. Heeh. Eueuh dokterna. Ada urang teh kabaca mang ngan peda dokter mah meureun ngarti. Udah tulisan resep obat ge urang mah pabulit kitu kos orai teu ngarti emang ngarti mang. Oke ya. Antar aing yuk. Ka mana? Adukun pangrawangkeun ieu. Atuh mang ayeuna mah geus teu zaman ka dukun-dukun mah ieu geus dumuk dokter mah. Mere sampelna penyakitna naon obatna di resepna geus dibere ku dokter ka dukun mana nanda emang ngajampe budak panas peuting-peuting tas ngajuru tah ngorok keneh gitu Nyawa aing lieur Meng kira kieu teuing. Kira-kira kiting masuk hayang rada. Sebengar aing mah. lain paeh lain Atuh sia. bener da pondok bool gitu mah yang geus nama geus dokter mah dokter we segala neangan ka dukun-dukun lah. Penting ayeuna mah rada pinter ya berhubung ieu rok aya hiji deui sia pinter ya jeung sia ayeuna mah ya cangkangna kan bae aing cangkangna we lah Kajeun ieu teh kajeun jung tega urang ka amang teu kunaon aing cangkangna we lah keunang geus kitu mah nuhun we nya heula korek atuh bawa kumaha sih